Sampurasun para mitra kalintang bingahna tiasa patepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Dan nyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Sing Silih Ajenan. Dumasar Serat Rum pasal 12 ayat 8 dugi ka 21. Sareng nas nu janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu ka-8 sareng ka-10 anu unggalna kieu. Tembongkeun ka nyaah reujeng ikhlas, musuhan kagorengan, genggam naon anu hade, sing silih raketan, silih pidulur, jeung silih ajenan. Para mitra diangken, diajenan sareng ditampi mangrupi kabutuhan dasar umat manusia. Tilu kabutuhan dasar eta aya margi Allah nyegelkeun dina eksistensi manusia harkat katut martabat nu mulia nyaeta dipidamel atanapi diciptakeun ku Allah nyeples sarimbag sareng mantena. Pangna kitu masihan pangangken pangajen sareng panampian kasasama mihartos urang ngajenan harkatna minangka saurang pribadi sakaligus harkat diri urang nyalira. Para mitra, dosa ngabalukarkeun manusia gaduh pikiran condong kanu sasab, nganggap dirina langkung ka ajen upami batur langkung tipayun ngahormat ngajenan ka anjeunna. Tampolana aya jalmi nu nungtut pangajen ti batur malihan dugi ka ngagunakeun kekerasan ku cara nandasa sareng nalukeun batur. Roh dipengkereun sadaya tungtutan kakerasan dugi ka nandasa sareng panalukan eta teh taya sanes bakating ku haus pupujian sareng hormat. Dina caang dawuhan Gusti panyasab dina pikiran kitu teh kedah dibongkar. Para mitra kenging pangajen nu ikhlas baris kajantenan upami urang langkung tipayun ngajenan ka batur. Nungtut pangajen ti batur tandaning urang miskin kaasih. Margi upami urang diliput pinuh ku pakaya rohani, urang baris mampu pikeun langkung tipayun ngajenan batur. Urang ngajenan kasasama sanes margi mandang kalungguhan sosial, tingkat pendidikan sareng harta banda anu dipimilik ku aranjeunna. Urang ngajenan margi aranjeunna tos dipidamel ku Allah nyeples sarimbag sareng mantena. Langkung ti eta satiap sasama teh jalmi-jalmi nu tos disalametkeun ku Kristus. Para mitra rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Urang tepang deui dina episode salajengna. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Cag heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.